Assalamualaikum lur, balik ke jeung urang euy. Ayeuna urang teh rek antuan lanceuk ngasek ayeuna teh rencanana teh teh. Tadi euy ngajakanana mah isuk-isuk urang ieu kaberangan, sugan we aya keneng seberang oge. Euy can beres mudah-mudahan. Emang ngadoakeun mudah-mudahan can beres. Aneh. Heuh da ngomongna tadi mah ngasekna teh sorangan euy. Jadi anu sorangan mah ngasekan saurang. Jadi anu sorangan mah ngasek-ngasek, geus beres ngasekan beureurang kakarek ngabinihan engke teh. Jadi bakal lila lamun ku sorangan mah. Tuh aya pohon ajaib ieu teh. Pohon ajaib ceuk urang teh. Ieu masih kena percaya mitos kieu euy. Tuh ditalian. Ukur tali we hungku nalian. Nalian tangkal ieu teh. Sok tebak heula ieu tangkal naon. Sok dibilang ke K5 lah. Hiji 5 tuh teu bisa nebak heuh. Tadi teh tangkal peuteuy tuh. Tuh jadi mitosna teh euy tangkal peuteuy teh pan penulna teh sok marurag wae. Lamun kumaha musim sabenerna mah. Jadi lamun musim panas biasana sok kalah murudul. Si penulna teh sok taraja-raradi najan penulna teh leubeut euy. Ta mitosna teh kieu yeuh. Lamun tangkalna ditalian kieu, penulna teh moal murag. Gitu. Henteu ilmiah sih sebenarnya mah tapi nya duka da masih keneh kararieu geuning tuh ieu bae buktina heuh. Tuh bari jeung aya hileud euy, hileud merang. Tuh nanyakan nama itu di huut gede teh huut gede. Huut urut helaran geuningan. Huut badag cenah. Dan pan jalan langsung dipakai motor ya teh. Jadi di hutan kieu mah teu mosod gitu motor teh. Tuh. Badag. Pan leueur tuh urut tina solokan ya teh. Solokan rada nanyak di kaditu tuh we. Jadi sok leueur da teu kapoe yeuna ieu hieum tempatna jadi teu kapoe ieu teh jalanna. Baseuh. Pokok mah basa peutingnya teh beres hujan sakamari. Disebut usum halodo itu da geus aya hujan. Disebut usum hujan da saraat keneh geuning kieu tuh solokanana teh. Ieu mah cai-cai ti balong. Kunana kan cai nyusu, kumaha usum hujan mah ieu teh pinuh cai teh. Solokan ieu teh. Kan bae lah. Mudah-mudahan we manyang usum hujanna lanceuk urang pan enak teh. Pan lanceuk urang ngasek euy. Iraku geus ngasek tuluy ka halodoan mah tuatir. Meureun pararaeh ke binihna nya. Geus nepi euy. Ieu teh. Tuh, lanceuk urang keur ngasek euy. Dibantuan ku budakna tuh masih hideng biasan masuk main Mobile Legend budak eta teh euy. Renaon teh? Jadi ieu ku kai ngasek teh tuh. Kai dipencosan kai na siga kieu. Kecokeun kitu teh kana taneuh. Nah, ieu teh bieu teh ieu. Jadi kurang leuwih jarakna teh 20 cm tina liang ieu. Karena liang ieu 20 cm teh berarti nih kira-kira belah dia kira-kira kitu tah. Kitu kan rada diputerkeun heuh. Kitu kan rada diputerkeun. Jadi lamun teu diputerkeun mah ieu teh kaangkat taneuhna moal kitu. Ieu geus menang nyemprot ieu teh. Jadi engke tinggal ieu tinggal ngoyos engke teh lamun geus jadi ieu teh geus jadi sirungna teh geus sirungan misalkan. Nah, tuluy liangna eta diasupan bini siga kieu tuh. Hiji-hiji bini. Tuh hiji. Lamun loba kumaha lamun loba eta teh? Loba mah duka teuing goreng berenang. Jika kireura loba mah. Hiji-hiji mahal.
benih teh itu. Jadi kepul sakieu asup-asupnya. Kita halus siga pembasket tuh galungkeun meh teu cangkel teuing. Tamu geus kieu tuh. Geus kieu kita disapukeun ieu teh. Kitu tah. Jadi halangan pan eueuh katingali. Tah eta katingalikeun heuh aya suupna tuh. Sapukeun kitu tang teh. Tuh. Jadi tujuanna teh itu disapukeun teh meh teu dihakan ku hayam aya tawa manuk ieu teh kitu. Heeh, sakitu wae lah video keur ayeuna mah. Disambung deui ku video isuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.